Euy berat kurang minggu ieu euy kurang dahar teu nafsu makan barat euy ayeuna sok sabaraha piring sapoe euy dahar ayeuna Normal ya 2 piring. 2 piring Naon anya anu salah? lain beak 2 piring nya Heeh. Allah ieu nu kerjangan kurang teh guru Naon anjir? lain di dinya sabaraha tahun puasa berat euy Naon sabaraha tahun anjir? bener nya beak 2 piring sapoe Kadang-kadang orang 3 piring keur kemul mah. alhamdulillah keur neangan guru anu bisa ngadahar 2 piring kurang teh Naon deui ieu anjir aki-aki. Ya kabehna lagi normal, kabehna lagi jelema manusia daharna 2 piring lamun henteu 3 piring seteh. Allah gua 3 piring lu bener 3 piring alah anjir jago eta keriteangan kurang keriteangan anu bisa ngadahar piring teh berat piring dihakan sia Allahu akbar 3 piring beak Naon ais? Ripuh anjir ieu rempagna ya aki-aki anjir. nah rempak mana tadi nyebut 2 piring 3 piring air reuwas berat cetai reuwas nah kumaha eta ngahakanan mun piring seng eta ket neurak teh piring seng dihakanan Anjing. Nya daing teh kuda lumping goblok. ari bieu Ya. Eusina piring anjir, eusina piring sangu di luhurna piring lain piringna dihakan ku aing lain. ngomong tidak tadi atuh 3 eusi piring kitu sia Nah, teh tapi jeung kudu dijelaskeun atuh teh. da urang mah teu salah beak sabaraha piring cek teh nya beak 3 piring 2 piring 3 piring aing teh reuwas ka cenah tuh astagfirullahaladzim yang menang wae mana hirup teh Kieu tanya ngobrol jeung teu normal mah anjing palidkeun wae gitu ku aing ieu kawalungan. Yaki ieu anjir. Parah anjir.